Kami bayar. Dia panggil. Yuk, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadal wujud bimiladi akrami nabiyyin wa a'azzi maulud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil muqaddasi wal haudil mawrud wa ala alihi ahli taqwa wal jud salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ana asyrafun nasi hasaban wala fakhra wa akramun nasi qadran wala fakhra. Ayyuhan nas man atana atainahu wa man akramana akramnahu wa man katabana katabnahu wa man syayya'a syayya'nahu wa man qama bihaqqina qumna bihaqqih. Wa qala sahibul burdah ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabb Mustafa balil maqasidana wa
inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami ya Rabb. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami ya Rabb. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat fanfa' biha kullana ya waliyan ni'ami ya Rabb. Ya Rabbi wa akhtim li qariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami ya Rabbi. Kedayakan nama setinggi eta teh kita burdah dikarang ku ulama Mesir namina Asy-Syekhul Imam Abi Sa'id Muhammad bin Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Anjeuna udur batahun-tahun lumpuh bari buta ngan rindu ka Kangjeng Rasul, tiap dinten rindu ka Rasul, tiap dinten rindu ka Rasul. Akhirna ngarang kita ngarang siiran jumlahna 160 bait. Ari kitab geus dikarang ari ngarang can aya ngalamun Imam Busiri ketika ngalamun dongkap Kangjeng Rasul nu dongkap cek Kangjeng Rasul Busiri ulah sabingung-bingung ieu kitab anu dikarang ku anjeun aranan be Burdah. Kangjeng dongkapna bari nyandak solenda mantak lamun urang sholat make solendang sunahna belah kenca ulah belah katuhu sebab kasunahan kita solendang ngaranna solendang lidah gitu. Lamun diudengkeun kana sirah doang sunang ka dideres eta ngaranna imamah kudu make sangan guru ulah main udeng bae doang lebet beubeur. Lamun urang daerah dia mah ciga yang pasti dalam bamukinin ijazah sanadnya pasti sabab ulah sering nempok. Lamun kiai-kiai daerah dia make sorban imamah rapih berkarismat. Nah sebabna hasil ijazah ittisal sanadna ka Rasul. Jelema aya maka sorban tapi teu ijazah sanajan rapih teu bagus. Lantaran teu ijazah. Al isnad minad din. Sanad eta sebagian tina agama. Cek Kangjeng Rasul Busiri
Abi Abdillah Muhammad aranan beta kitab Burdah maknana mun bangsa urang mah solen pangais cek urang pangerenang eta pandu Pak Ibu tileuweung mawa suluh 4 biji sagede-gede leungeun hendak dipanggul teu ka bawah alhamdulillah mawa pangais mah kaais kaais tumpangan ku kalapa 4 kais keneh tumpangan ku anak si kembar. Apa artinya? Burdah ieu salah satu istimewa nah anu sangat luar biasa. Dangukeun. Lamun jalma tukang ngadawang burdah tadi teh amin tada kuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami terus maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul Muhammadun sayyidul kaunaini wal fariqaini min urbi wa min yang saterusna para hadirin tadi dibaca ulang anu kurang kabehan tadi dibaca sahajal mak tukang maca burdah di eta lembur aya tukang maca burdah irage pasti jeung yakin imahna jeung lemburna bakal langsung ditolong ku Kanjeng Rasul ulah amin aya tilok maca mah kumaha nu tilok hayang ditolong ieu hiji tah dua ieu kahebatan burdah. 2 lamun jalma tukang dawang burdah maka eta ahli kampung bakal dijadikan ku Allah ahli kampungna nu rajin ibadah. Aminan bae tadi geus maca ieu. 3 lamun jalma tukang maca burdah maka para hadirin rizkina ku Allah bakal selalu bere cukup. 4 lamun jalma rajin maca burdah bakal disehatkeun awakna zahirna jeung batina tina pancabahya penyakit. 5 lamun jalma di antarana seueur faedah burdah di antarana teh kuring dibejakeun jalma tukang maca burdah anak incuna bakal aya nu dijadikeun ku Allah manusia anu saleh nu sangat masyhur. Lamun kiai jeung santri hayang ijazah burdah syaratna aya 5 urang mah teu jadi masalah dibaca ngan mun santri jeung kiai hiji syaratna kudu boga coretan burdahna 2 kudu ijazah 3 kudu paham kana makna 4 macana kudu dina gompe 5 poho deui ulah ari poho mah poho bae ulah sok maksakeun da tadi mah kula ingat manggih jalan goreng aing jadi poho kieu poho beuleuh kurang panganeureun hati komar rendah tua Allah tadi mang santri kudu maraca ta burdah para hadirin keistimewaan burdah ulah ijazah di 2 guru hiji guru ulama di Banten 2 ulah ijazah sanad burdah di Kalimantan Selatan Martapura di guru Fahmi Munsyid Abah Guru Skumpul langsung anu sadarna ittisal ilal muallif para hadirin baca kurang kita burdah daripada nyelekeun TikTok daripada urang teh para rubuh keur gundah hate keur pusing ibu kerungsing salaki kerungsing pamajikan ulah nya status mending maca burdah rasa kitu eta penerangan tuh al mukarramun para kiai saumumna kiai nu haladir wong ieu hapunten teu wiji-wiji ku disin kuring
baik nu sepuh maupun anu anom, bil khusus kesepuhan guru urang sadaya selaku sepuhna, guru urang sadaya Jaya Haji Komer selaku rencang pribados di Kobong. Mudah-mudahan orang doakan para kiai sing paranjang yuswa anu barokah. Amin. Pejabat pemerintah setempat bil khusus kepala desa beserta jajaran. Puji simkuring dipika hormat para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususnya masyarakat Kampung Pangerenan. Muga-muga sabak dan ngayakeun muludan urang Pangerenan sing dijadikan ku Allah manusia nu rajin ibadah. Jamaah sadayana rahimakumullah. Dan hormat ka Kori di Aceh dan datang. Cenah keur belokan mana buat? Bareng belokan Tangerang kene. Lamun datang bae alhamdulillah teu datang atuh teu nana belum orang urangan. Atuh teu datang bae. Naon tuh. Urang kadang-kadang ya urang teh kurang kasadaran. Dalam dibalikeun makana rukun iman khairihi wa syarrihi Inna Allah ngondang enggeus, datang enggeus ka imana. Kali-kali kiai teu datang, ulah pamarahan Kak. Misalkeun dia. Atunya khairihi wa syarrihi. Atunya bagus jeung goreng datangna ti Gusti. Nah, bet eta rukun iman teu diajikeun. Ari ngomong beki kitu jeung sajabana. Telah jadi sok balalajar dewasa kabeh ulah ngumbar nafsu bae ari nek ngumbar nafsu bae mulai tungtungan mata penyakit dendam piceun lain nambah endah tapi nambah balangsak ka mangana pribadi nu mawi hadirin wal hadirat mudah-mudahan berkah muludan urang kabian ku Allah diampura dosa. Insya Allah jisim kuring riwayat maulid benek dongeng kan muga-muga dongeng aya manfaat dari dongeng terlain sembarang dongeng tina kitab anu riwayatna asli riwayat Rasul Kanjeng Rasul ngagaduhan ramah Sayyid Abdullah eta ki Abdullah hiji jajaka lalaki anu kaset kabina-bina sakota Mekah sehingga Sayyid Abdullah lamun lempang ti peuting teu kudu make baterai kanu poek sebab pamunteunna tos huru. Naon sababna? Sabab cahaya Kanjeng Rasul langsung dititipkeun ku Allah di Sayyid Abdullah. Pohara eta Sayyid Abdullah. Eta urang Mekah dendengan kabeh boboh. Lamun Sayyid Abdullah ngaliwat wae anu keur masak di sepak nu keur kukumbah piring di balang-balangkeun hayang nempo Sayyid nu pincang pat lempeng mendadak hayang nempo Sayyid Abdullah ku kasetna Sayyid Abdullah lantaran cahaya Nabi nu dititipkeun ku Allah. Para hadirin ya Allah ini pat ngararaca menang ku saking takjub kasetna Sayyid Abdullah gede-gede Sayyid Abdullah hayang nikah hadirin cek Sayyid Abdullah bah abdi hayang nikah ngan ari awewe nama teh langkung abah kitu nu baheula narurut ka kolot teh mata berkah rumah tanggana, berkah anakna, berkah duniana, berkah ilmuna, nu baheula mah sabab anak nurut ka ai kuari balai. Allah kudu nurut ka. Cek indungna kieu. Sarti. Lain mama jak neuleusi sarta cenah. Wih. Mentang-mentang ces. Kaji ulah mah belok, yang belok saya tinggi itu pulang aja. Hei, terus. Saya menolakkan duit, menolakkan aing. Duit. Ya Allah. Ayo sekalian. Kita akan meeting kayaknya. Semoga panjang umur manfaat ilmu nanti Komar. Kayak detik ya, di lemah kan ya.
nya. Terus ya Allah Pak Bu eta Said Abdullah Kupuhara barang cek Said Abdullah abah abdi bade hoyong nikah ngan awalna kumaha abah be nu baheula mah kitu sarti lain dia bawa ka sarta lain dia emak mah cenah parang sa emak ieu mah jeung abah dia rata cenah jeung abah eta sarta parang sa jamaahkeun jelemana zaman nama sholat rada daekan najuk mama ku kabita nama kitu mah kabita kunaon eta ka sarta lain nama nama kujebrak sukuna ya eta sawah teh kudu meuli kolektor ku suku mana mah dipaturan suku bu kujebrak di mana suku eta terus cenah jang mama ku meunang cenah boga minantu sarta mah doangna kalapa teh kudu menta saya mah pinter naik kalapa nage Masya Allah, lagi waktu mainan pokoknya mengga segala-gala bisa hayang kena hidup kata bapak dia kita kaset penang dia bapak dia kena kemirin doang adik kakak di batang kau jangan sama dan alhamdulillah kena yang menurut ke abah alhamdulillah jangan kuari muka anak 18 jasa kieba itu keparahan lah kajak mamaku bogo itu ku hayang mamaku binantu sarta saya tak hampang diri, lain hampang lengan, naikkan jelemana. Masya Allah, main nama pura din rajina ingati eta neulekeun. Ya Allah ban motorna kuat leman. Jangan pelasan dari manehna. Geus nama mama, kumaha ngomongna? Teu hayang. Budak wali Pak. Emak udah ikut campur masalah jodoh kami. Kami geus boga ka bogo, sartuk ngaranna. Sarta mah teu teh benar. Oh, gitu nu kuari. Ayo bahasa lain. Narurut kakolot. Ya Allah, mata budak lagi berkah, bener teh? Ayo nu kuari apa gitu? Mama cicing, calon rumah kami, hajat rumah kami, mama jeung bapak modalna doang. Lebah be durung dari rumah tangga nyalakeun ka indung bapak. Ieu budak kuari kari itu. Mata kaberkahan karurang. Masya Allah para hadirin wal hadirat ya. Cek Said Abdul Muthalib mohon padahal Said Abdul Muthalib geus boga irongan lantaran aya ilham di Gusti Allah bahwa pigedeun Abdullah mah Siti Masya Allah Ki Abdul Muthalib ini aneh Sakota Mekah di mana iya di mana Siti Aminah waktu di papai atau kadang ke masyarakat reka mana Ki Abdul Muthalib kuku kula yang imah Siti Aminah Abdullah yang kawin sakota Mekah abuh parawan di aranan Aminah padahal karena mas Ratna Aminah Pak karena nama Odah Aminah kuna ku bogo na kasayin Abdullah ya Allah abeh cek Abdul Muthalib pirak lieu sakota Mekah ngaranna Aminah kabeh aya kitu Aminah mana horeng Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilabta Nabi mah ibu jenderal mana papanggih di bapak kolot nu nomor kalimat nyata kikilan sadunya Allah jelema anu panggih bapak kolot di nomor kalimat hanya kangjeng Nabi doa. Masya Allah. Oh Aminah binti Wahab eta imah di Mekah pelajaran ini rumahnya Aminah binti Wahab sama Mekah jadi Abdul Muthalib birakwi di Mekah ngaran lalaki Wahab kabeh ku bogo-bogo na kasayin lantaran aya nur kanjenan akhirnya kapan horeng Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf akhirnya dikawinkan Said Abdullah jeung Siti kadene kurang pengeureunan nah cenah kuari mah Abdullah geus kawin jeung Aminah blak dian parawan sapangeureunan
Ya Allah, kadang deui kurang kopi. Dak cenah kuari mah Abdullah kesawin cenah jeung Aminah, paringsan bikang sakopi. Kadang deui kitu kurang rajab. Dak cenah kuari mah Aminah geus kawin, ngadadak loba nu paeh segala. Kunaon? Kaduhung lantaran teu kapilih pamajikan Abdullah. Masya Allah. Nikah sayeusna nikah nur Kangjeng Rasul anu aya di Sayyid Abdullah dialihkeun ku Allah ka Siti ngandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah menang 2 bulan tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati Abu Abdullah. Nah, kudu barisa macam berjanji. Di urang mah marah. Urang mah. Terus mah marhaba. Ngasih imah marhaba. Sundatan kawinan kawin deui marhaba. Ngan antikna marhabak mantap kemun marhabak bikin motokopi di kulama itu gali setiap bulan maulid contoh mesin iya ngayakin murudan jadi mah fotokopi di mana di fotokopi ta marhabak ya dibagikan sabab naon marhabak mah nu benerna 20 nu henteu 700 itu mantap ditulis di kulama jadi nyarakal kieu mun tola'al mun asraka pada sarua bayi ya tamat gitu imopan ya wow eta lemah pagi berkat mah sarua bayi saya tadi menang anu wawan doang eta artikna marhaban dinya wow coba bapak di mana menang baik kesana anu wawan doang ya wayo surakan. Ada sedaya yang penting masalah calangap belangan. Terus sedaya bagi syukur. Entah nu ada eta, kudu bari sama marhabat ya. Ih, di bulan masuk marhabat teh jangan enteng. Ngan marhabat mah geus teuing kajan teu make ilmu tajwid. At-tajwid lil Qur'an. Amma ghairil Qur'an yajuz. Anak pun ayat di Quran mah atau tenang atau pakai anu tajwid penting mah tuh ulah beleduk teuing teh eta marhaban mun make anu tajwid moal ngeunah karuhan nya bener teh contoh marhaba ya no ralaini marhaba ya marhaba eta lapan mar alifah tapi kurang dipanjangkeun aturan sai coba lawan make tajwid mar lain kan dia marjuki ka dituna marsid ge ka bawa tunjukna boleh 8 kun kon wa Japil Amar kun benar jangan pakai tajwid kun anak anak kita memakai tajwid lain kun si aku nih ya Allah ya kata mana di ulama pak di kecamatan di Lombok mohon sekecamatan itu dari Panegara di Lombok kata marhaba sebulan mulut kamari desa air eleh anak beta pula penting beta kan masyarakat latihan 5 bulan kemana tadi dia eleh langsat kemana pula buat tadi gitu atau lain kita kan marhaba akan salah
Atuh dari ada itu talolol. Nah, salah keset di bajuan deh. Memang apa? Serak temenan. Cek camat. Ampun aja kayaknya dasar kiai elek dadah bangsa kata camat. Jadi juga waidon hal. Awas itu kan. Aku tidak mau orang terus omong. Rasa kata lu kok pakai buntu. Guys. Lombakan. Ya. Resep di tiap-tiap masjid bisa malam Jumat penuh marah. Alhamdulillah. Jadi marah kita kalau kangen Rasul. Wah, apa? Ganjaran ribuan. Ya Allah, Gusti, Masya Allah. Terus. Tuwfiya bil Madinati Syarifatil Munawwarati Abu Abdullah. Barisa maca berjanji beda jeung Quran. Quran mah lain deui kayak serajit ya. Wasyamsi wa duhaha. Al-haq mal-haq. Juta deh. Terus ya. Dan angga sedoyan nanti. Ketika para hadirin Rasul menurut kaul anu masyhur itunya Rasul nuju dikandung ku ibunya 2 sasi Sayyid Abdullah ngantun ke kumaha hadirin. Begitu maut Sayyid Abdullah nu langsung protes ka Gusti Allah malaikat Jibril. Allah riwayat dina kitab naon bae anu ketika bapak Nabi sahabat maut diprotes ku Jibril kan kanjeng Nabi udah tua. Begitu maut Sayyid Abdullah cek malaikat Jibril, Gusti teh nyiptakeun Muhammad teh rek dijadikeun ku anjeun rajana sakabeh makhluk di alam dunia jeung di akhirat, bahkan afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat. Pak Muhammad ada jadi pimpinan kunaon ku anjeun bapana di mautan kan butuh perlindungan, butuh bimbingan, butuh tempat mengadu. Cek Gusti Allah Bril Muhammad hamba ai, Abdullah ge bapana hamba ai, Aminah indungna hamba ai, dia ge makhluk ai atau kumain bae Allah. Moal dijawab bari mah ku aing teh Allah. Bakal dijawab kuing dia bakal nyaho rahasiana cek Allah. Bakal apalah akhirnya Rasul diurus usaha ku mertua Sayyid Abdul Muttalib, bahkan adina Abdullah ngurus seperti mana Abi Thalib, bahkan Abbas, bahkan anu kafir nu jadi musuh kena Abu Lahab bolong kotak. Ya Allah, para hadirin, eta ngurusi di Aminah, boga amat karena Fuaibah, bujang menjaman urang mah. Fuaibah dia, ayeuna jadi Abah Lahab. Ieu Aminah keur ngandung alo aing, anak Abdullah. Awas perhatikan Gusia, menjaman panitia mah susuna, sayurna, vitamina, bahkan Aminah ulah kita capek. Ulah kita masak, ulah kita nyuci pakaian, ulah kita segala-gala. Senangkan ku si Aminah, boga keperluan, minta duit ke aing, cek Abi Lahab. Bunda naon bae beda ka aing. Padahal bakal jadi musuh Rasul ya Allah. Masya Allah. Radhi. Engke lamun ngajuru, aing bedaan. Cek Abu Lahab. Ganjang cerita tanggal 12 bulan Rabiul awal poe Senin kubaila subhi saeutik deui ka waktu subuh. Nah, saeutik deui ka waktu subuh Kanjeng Rasul lahir ka alam dunia. Walam tastadda biha ala
Aminah ngandung Kangjeng Rasul teu ngarasa berat, teu ngarasa capek, bahkan ketika Rasul dilahirkan teu ngarasa nyeri sagede kuman-kuman ajan. Insyaallah. Rabbana karim. Iyalah junjunan alam Nabi urang. Ya Allah, Rabbana karim mulia junjunan teh. Ya Allah, gobrak alam dunia caang sakota Mekah. Waduh, Abu Lahab dihudangkeun usaha Suwaibah. Abu Lahab hudang, Abu Lahab hudang, enak dia Suwaibah. Kayak bor kene. Aminah lahir, anakna lalaki. Eta Abu Lahab ngorejat. Cek Abu Lahab, aduh aing lahir ke alam dunia. Anak Abdullah pasti bakal jadi jelema paling mulia sakolom dunia, pasti bakal dipuji ku jelema sakolom dunia. Cek Abu Lahab padahal kafir. Wahai Suwaibah, poe ieu detik ieu jam ieu sia poe diperdekakan bahwa sia poe lain amat aing deui, tapi sia jalma merdeka. Ngamerdekakeun amat bisa dibeli ku onta hargana ku 100 juta. Jadi lamun aya jelema masyarakat muludan beakna 100 juta ulah ka bangga kakara sapaham jeung Abu Lahab. Oh lamun kurang mah terbuka isim ka Abu Lahab budak pangadenan. Ulah ka bang urang mah kakara ge urang orang gengen besek lima dadu kayak sarimi tilu sakurang teh sarimina ge nyun dong dah bagus teh daripada henteu mah dadu pamasina aing dadu rokona bosek kabeh wah itu dia soal tah di kumarannya beceng rokotan di santri rokotan rokok teh sama pesantren mah tuh tenaga kuat atau kiai nama ulah bisa babakis. Ya Allah, gancang cerita ya pindah riwayat terus jadi. Abu Lahab dulu pae, padahal jadi musuh Kangjeng pae. Kaimpikeun ku Abbas, Ari Abbas Adi Abdullah Adi Abi Lahab. Geus kieu. Abdul Muthalib gaduh putra. Abdullah gaduh putra Kangjeng Nabi Muhammad. Tak Abdullah teh gaduh adik Abi Thalib, gaduh putra Abi Thalib Sayyidina Ali. Jadi Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali pernah naon? Mamang beneran. Boro-boro kau yang ditanya hukum. Dengarkan Abdullah rama Kangjeng Nabi boga adi Abu Thalib. Ayo kakak sekarang. Hah? Sakim. Sidin. Haji Sidin. Ya, dengarkan. Nanya. Berarti lamun teh ya lain sini Senin lagi. Bang, kira-kira kalinya ya. Kaji gaduh adi. Sanan contohnya, dia bang sinin kakak. Bukan itu kaji. Sangat adik kaji sah. Hotain. Ayo laki. Ayo, ayo kakak mau nggak? Laki, sah kakak. Dana. Zaman. Dana. Betul bang itu sama dana ayo terus. Dia kena kaji. Kadang boga adik kan. Kadana boga adik di sini. Tak eta kadana boga anak lalaki. Contoh sah anak darah. Hah? Dik aja boga anak lalaki tuh. Entar. Saya kan anak haji. Nah, Diki ejen apis kan anak. Bah, uyuhan apa bukan murid model dia. Eta karena dulur. Atuh,
jeung Allah. Bener jaga. Aceh, aja. Takra ya sekali. Boleh dong pakai Saya sering pangramai murudan. Sebab jaga lamun murudan kudu bunga. Cek Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai umat, ucapkan ku anjeun ya asrafal khalqi bi fadlillah, dengan fadlnya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan sebab fadl dan rahmat Allah, falyafrahu, anjeun kudu barareungah. Tuh, fadl Allah jeung rahmat Allah, eueuh deui nu paling gede kecuali dilahirkeun Kangjeng Nabi. Tugas Abdullah bapana Kangjeng Nabi, boga adik Ki Abi Thalib. Abdullah gaduh putra junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Abi Thalib gaduh putra Sayyidina Ali. Geus eta nabi ka Sayyidina Ali naon ngaranna? Oh. Ayeuna ge Kangjeng Nabi ka Abu Thalib naon ngaranna? Oh, jauh celaka. Oh, wari pangaruh karo mana eta? Oh. Sare. MK. Maklum teh pamere temangi nyaho. Matire. Oh, geus Kangjeng Nabi mah ka Sayyidina Ali nya dulur pisan, nya minantu, nya sahabat. Maka cek Nabi, ana Madinatul ilm wa aliyun babuha. Aing cek Rasulullah kotana ilmu, mun hayang siana ka kota ilmu, ketok pintuna. Saha pintu kota ilmu? Ali cek Rasulullah. Masya Allah, tak eta Ali Anjing. Allah hadirin Sayyidina Ali dulu bisa Rasul. Putra saja dari Ali, putra Ki Abi Thalib boga abi Abbas. Abbas boga putra diaranan Abdullah. Geus eta Abdullah ka Abdullah itu naon ngaranna? Pernah naon? Ya, benar. Talakan kita fokus ya. Berarti masih ingin asli ya. Lain senen lain ya. Abdullah bin Abbas makom Nabi Taif. Hebat. Abdullah bin Abbas itu dia bisa ngarapikeun lamun aya lembur jeung lembur ribut dirapikeun ku Abdullah bin Abbas. Dulur jeung dulur takur dirapikeun ku Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Terus Nongan jambak. Kalah kendok. atur nghelan udah rekanan kiai banget kalau Barokah ya. kiai rekanan kiai dipaksa terus terus sabar kaminum lah kiai Minum murah kan? siapa nih kita tani kalau kita Ampura. Ada susu. terus iya maut sah ramana Ki Abdullah diurus Kangjeng usaha ku ibuna Siti eta ditimang ku Abi Thalib waktu Abdul Muthalib boga incu sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal ardani. Cek Abdul Muthalib, alhamdulillah nuhun Gusti qad a'tani, Gusti geus masihan ka abdi hadzal ghulam ieu incu kaula thayyibal ardan anu sakit. Masya Allah sangat luar biasa, sangat pohara segala-galanya. Tuh, maka bu, kembalikan ke zaman dulu. Madrasatul ula, indung teh madrasah pertama anak. Zaman lama teh ibu-ibu lamun nimang anak tanu baheula pada dipakaian bedak, dipakaian sifat Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Raqib, Atid. Dan bahala bari dibedakan yang berikan Allahumma sholli ala Muhammad ya
cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad bercahaya sapertos anak-anak HS cahaya Kangjeng Nabi asup kana hati anak nur Kangjeng Nabi diasupkeun kana hati anak usus solawatan tadi mantak anak nage balalag tapi ahli kuari lain gitu aja ya nungguan rajin dasar ya Allah aya kuari mah anak nek diheskeun make yut anak mewek dibukakeun yut sabab indung lage sarua tukang mokaan yut sarua bae jeung bapana ge tukang mokaan androk kumaha gitu atuh anak lagi dalareun bararan bo anak ibu lamun ti leuleuk kuari umuran 4 tahun main HP hiji anak ibu bakal jadi blow on hiji dua bakal terjangkit penyakit trachom tilu bakal terjangkit penyakit korek sebab korek mah itu geus beunang keur main gimana ibu cek emak beli obat benar kaji anu opat bakal anak ibu terjangkit hiperaktif bakal galak mending mewek anak seperti itu cari atakun orang yo capek mah urut ih bapak masya Allah ya tuhan Rabbana karim tapi lamun dikitukeun mah kurang tah aduh sosolawatan teh asup kana hati anak asup kana dada anak ya Allah nah iyalah para hadirin ditimbang ku Abdul Muthalib mata ibu lamun nimang anak hayu sosolawatan ya sekali lagi ibaban lain ibu-ibu lamun nimang anak ulah ketok teu kaharti nya kula ngeureukeun indung kolot indung kula baheula ih masyaallah kula laki aduh ya ontonan dia mat onton de aduh aing teu kahar bahasa Jepang lain bahasa Inggris lain membikang di empok-empok aduh upung atem omong andeng coba teh aing nanya eta naon hartina upung atem onton ende eta mah urang dia kitu tah teu meunimang anak eta mah aneh teu kahar nggak meunimang salawat mah kudu banyak ya kalau kalau anak nah ulung teuing nah elang teuing kacadelan nang pinteng teuing ku maneh ngalaka saha bapak hideung emak hideung ku maneh meuni geuneup mun teu kata korak dia cek urang paling urut ya eta hadirin akhirna diurus usaha para jamaah sadaya Said Abdul Muthalib terus kenging genep tahun Sayyidatuna Aminah ibu Rasulullah tercinta meninggal dunia diprotes deui Gusti Allah ku malaikat Jibril cek malaikat Jibril Gusti teh nyiptakeun Muhammad nek di dieu rajana makhluk sakolong dunia baheula keur umur 2 bulan di mautan bapana kuari umuran 6 tahun di mautan ibuna kan butuh kasih sayang dari seorang ibu butuh dukungan butuh kasih sayang butuh tempat mengadu cek Allah katarak kuari kuaing dijawab nomanta kuaing di mautan bapana umuran 2 bulan Muhammad yatim tanya bapak masa kurang bukan gurunya kayatin bapak-bapak terutama karena indungna anu masing mora akur bapak-bapak aja akur aing saya balik dulu lagi kalah mana pemajikan aja tadi ya Allah mau batu yang sekali-kali ulang karunyaan indungna benar aduh iyalah gitu mata kula besok kayak bulan Muharram masuk merah eta babagi ibu rezeki
Kemari ke 150 dan 2 desa. Baik itu ceng. Masya Allah. Oh, itu yang budak lutik. Cuy. Tengah bulan. Wah. Cek hidung lah aceng kunaon. Tuh diberi duit ku abah di jamaah. Ke rumah tetangga gitu diberi duit. Aceng itu diberi mah. Cek hidung nah. Mah karena bagi ke yatim. Pan aceng malah yatim. Bapak naya kene. Kunaon mah. Eta bapak tegur apa Hati mohon yang menang duit berhenti pulang. Atau akhir diberi ulah karunya. Robbana karim. Nu masak kuari-kuari di mautan deh. Ibuna umuran 6 tahun Muhammad kuari di mautan ibuna. Hai Jibril, cek Allah. Sabab nunduk ngurus Muhammad. Lain jemaah. Nunduk ngirmuan Muhammad. Lain melalui makhluk. Tapi aing langsung cek Allah. Nu bakal ngurus Muhammad. Mudabbiruhu Allah wa muallimuhu Allah. Ngurus Kanjeng Rasul Allah, guru Kanjeng Rasul Allah, jelema nu diurus langsung ku Allah, sukses kehidupan. Urang sebagai umatna alhamdulillah. Maka penting ieu urang deukeut tasakuran. Urang banggareuna mun pula 1 tahun kene tah di koma. Itu cengkel apa gitu. Cenah Kang Haji malam Senin baik. Ngatur ayu baik. Ayo tanah kosong. Malam nanti Cilongok, kalau balik Cilongok. Oh, sedang cerita baik. Cuma ada yang tadi, coba. Datang. Berdoa kencang, gerbang baik, insya Allah. Jadi nu ngaturkan anu nguruskan jeung Rasul Allah, mudabbiruhu Allah, wa muallimuhu Allah. Anu ngelmuan Kanjeng Rasul mah Allah, anu ngatur nu ngurus sagala-galana Kanjeng Rasul mah Gusti. Mantap kurang dia ngayakeun tasakur, ngayakeun dan moga-moga tasakuran ditampi ku Allah. Ditampi ku Kanjeng Rasul. Da sama ge mudah nak bualalan. Udah lalat. Kudu nu galalan. Insya nah ayat dari nak kiai meludan merente jadi mudah bahas entah yang mana danjang yang ngajak di menanya jamaahnya jadi kita itu ayat keterangan anak sahabat jalmana cek Imam Ma'ruf Tarhi ngahadiran meludan pakai baju anyar pakai samping anyar pakai peci anyar pakai sorban anyar nurut tujuan anak ngagungkeun ka Kanjeng Nabi lain hayang kade itu tujuan ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Mantap pengadilan udah ulah harupo. Anak kamu Nabi. Nabi dia punya hati kieu gitu. Dan semoga kembali sampai mengablok. Di eta mah perkara sunah ieu. Mubah ieu tah mah. Ngan lamun urang ningali ku poara. Panitia mana panitia ieu? Urang. Ini panitia ieu kan ieu. Ieu bakal jadi saksi tah. Ieu karena Al-Qadas Sirojan. Lamun di negara Maroko, panggung maulid bisa nyampe 1 miliar. Nah sebabnya yakin orang Maroko Rasul itu hadir, memang benar. Baca kalian Nabi. Ana fi qabri hayyun tariyun. Hai umat, cek Rasulullah. Ulah boga sangka sia. Aing di kuburan teh hirup, aing hirup cek Rasulullah. Ieu cek Rasul. Ana fi qabri hayyun tariyun. Aku di kuburan hidup tariyun dengan darah. Mana itu Rasul? Man shalla alayya sallaitu alaihi wa man sallama alayya salamtu alaihi. Jalma anu maca salawat ka aing bakal didoakeun ku minan rahmat Allah. Jalma nu uluk salam ka aing di mana bae bakal dijawab ku uluk salam. Masya Allah. Wah kanjeng. Ya Allah, geus eta urang kudu yakin ketika wudhuan Masya Allah, wah pahala. Tuh, iya bakal saksi kan? Ya,
dilampui au koda sirojan ngaranna rias saksi dari kiamat musuh mujudannya ditanya ke malaikat pemuda marah buka tuh bisa jawab lebih ke buku malaikat kembang halangan malaikat saya kembang Cepat. demonya macem-macem diterapkan wah ini panggung ya ayo terapkan ke pemuda menang kalah cek malaikat kembang tadi kuatok ya gitu Goyang aja. kembang mah jadi kuburan sering menang mah ya Allah barangkali makanya saksi di bagian jadi amin ya robbal nanti gebuk lebak punduk salah ngalang saja salah kayak gitu dipakai muludan pula tuh mantap lamun dionang karena muludan nanaon biasa sebab cek Imam Fakhruddin Ar-Razi dina keterangan tepati-pati aya jalma datang ka hiji muludan ngadahar kue dina muludan datang ka dieu abeuteuna hadirin eta ngadoakeun poya-poyakan tembus ka arasna Allah weh naon ieu cek malaikat aras goyang apakah ada kiamat lain naon pais ngamuk di mana di bagian saniin sanin gitu Sini. oh, di bagian sinin ya Allah makanan ya lamun eta di orang tidak pada tata kita pucuk bila perlu aja ucapan supaya ngomong Rabbana karim iya pahala anak ya pahala muludan gede-gede tuh munasabah cek Imam Ibnu Hajar qala Ibnu Hajar al-Haytami fi kitabih fal ijtima'u lisima'i qissati maulidi alai afdalus salat wa akmalut tahiyyat min a'dhamil qurbat lima yastamilu alaihi minal mabarrat arti teh oh, pastilah boleh bukan rasaan nih kalau model kieu Ayar, bisa bae. sering melingkungan kada mah daripada misalkan memajikan lingkungan bisa seria nggak sering bang pengerobaan daripada sering sorangan berarti dia Masya Allah, cek Imam Ibnu Hajar hari kumpulan ngadenge riwayat Kangjeng Nabi katakan mulud eta min aqdhamil qurbat termasuk ibadah ganjaran paling gede. Nah sebabna lima yastamilu alaihi minal mabarrat sabab dinu muludan mah eta teh ngurung ngawengku kuloba amat kabagusan nu dilakukeun ku masyarakat. Begitu, janjian berkah. Benar? Nanya kapulang haji ya, kami nanya berkah. Kijamal, naon sekolah. Kumaha jadi berkah kuari. Sekolah tu tahu kumaha. Lain kita anu ata anu asa. Oh, atuh ade bae sekolah. Atah ade asa ade. Lain cenah ieu. Nu bagus ke mana? Ya Allah, ya asa. Menjadi baik. Tapi lamun dibandingkeun nu ata jeung nu asa gede mana? Atuh teu puji ganjaran mah al ujro bi'tibaril masyaqqah. Ari upah mah kumaha gawena? Eta Bu. Deuk muludan. Masak. Oh, coba ngisikan. Bener Bu? Beres ngisikan, kompor gas teu gablek. Niupseun. Benar? Coba ya, mun as laju lauk emas kudu digoreng, kudu dipesmol, kudu dibumbuan. Bener tuh Bu? Bener. Geus dohot ya, cek salat ka majigana. Pak! Ewa kotok! Baheula mah ada kotok negeri, Pak. Kotok kampung atuh jeung kudu dan kudu kotok kampung. Ewa! Ngomong sakina. Sakina. Loh, kalau yuk awis mah dapang.
benang mantu kotor. Kumaha eta? Cek mito anak. Saya kami nanti kepung kotor siapa? Kepung. Lu ke kanan gua. Kumaha eta ngadapang bakal jadi saksi di hari kiamat. Asup kanan gua bakal jadi saksi di hari kiamat. Percaya omongan aing paeh dia teh heula. Bisi aing dia percaya paeh. Bisi bohong hudang deui bedana aing. Aing itu kumaha? Laju ibu masjid kotor dipenci dicekelang. Terus dileok dicabutan buluna eta cabutan bulu kotor kesel teh. Bakal jadi saksi di hari kiamat. Masjid dikebu ulang dijadareun. Bulu kotor. Cek malaikat, "Sadia, bulu kotor." Teman-teman malaikat ditojos ku aing gitu. Jangan cek mata lamun muluda olok. Aya embek panci, embek sasalos. Siap. Aku ulah kami dorong atas ya. Coba eta poarak ganjaran muludan mah palagri. Mantak munasabah guru kula eta kabeh guru kula ngayakeun muludan masyaallah. Pembangunan. Kolot kula kuari aya kene. Awas teh kolot kula. Aing paeh muludan terus. Masya Allah, para hadirin, kunang kuamana, kupohara, sehingga cek saya Nawawi, lamun jalma sok ngayakan peringatan muludan, bakal diberi ku Allah tilu perkara urusan bab dunia. Bedakan lain. Banyak bedakan supaya semangat tahun har. Dan ini kan ibu bapak. Sahabat jalma anu ngayakan muludan, anu kahiji ku Allah, eta masyarakat jeung ahli kampungna bakal diberi selamat satauna. Hayang selamat hayang jelata. Selamat. Eta jelema bakal selamat hiji moal dicongcong orang. Amin gitu. Bang hayang urang dia. Masya Allah, nu kadua moal ketinggalan kalapa. Amin. Yang dia ketinggalan kalapa nu kalapa. Ya sejarian banget. Ya. Hilu moal kejempet pawang. Amin. Ini pacaran baru terjadi kita kejempet pawang. Mau sampai kawang aja. Mending akan pais belut aja. Bukan kejempet pawang. Karopok. Ih, coba nuka opat moal ketabrak mobil. Anang gitu. Amin. Angan 1 tahun. Selamat. Insya nih, eta kiai kita bisa mah eta Jamal. Caga jelema nu tukang ngajakan muludan salamet tuh, kata kami kemari. Ngajakan muludan, dia buktina balik ngajakan muludan, dia kasih motor. Caga bakal salamet. Oh, tanya sabaraha duit nyumbangna. Iya. Iya, siapa nyakitna jurig? Aing itu murah yang salamet kumaha? Sing sabae jalmana anu nyumbangkeun hartana kana muludan sadirham. Sabaraha cenah? Dirham. Terang dah aja sadirham. Sadirham eta 4 gram emas. Bentuk setengah deh. Betul diberes. Asal kacang. 4 gram. Bu. Tanggal bulan. Nah, gitu. Bu. Eta sadirham 4 gram emas. Kuari emas sagramna sabaraha? 1.250.000. Oh, cek aja mah sudah tulok meuli sih kan duit. Ayeuna kalikeun 4 gram kali 1.250 berarti 5 juta. Tah saha jalma nyumbangkeun muludan 5 juta. Karek bakal salamat satu. Mata teu amin 5 juta ieu. Bahare muludan. Hei. Pak bisa nanti dari jam gitu. Salam mulu ieu taneuran pageureungan. Atuh leuwih ti 5 juta mah alhamdulillah. Hadir. Amin. Moga-moga ini saksi. 2 cek saya Nawawi cek ulang murah. Cek saya Nawawi
ulah magbun. Sajal mak anu ayakeun buludan, numbang buludan bakal diberi rezeki cukup satahunna. Amin gitu. Amin. Amin. Tilu. Penting ya. Sajal mak ayakeun buludan. Cek Syekh Nawawi naon hate nu digrenteskeun bakal dikabul ku Allah. Amin. Cukup ibu hadir ku ari dieu jeung bapak. Naon hayangna? Mata kula setelah mangi ieu keterangan. Hadirin asal diundang ka mangga bae muludan. Ya Allah, tadi bagi geusnya abdi bade ngahadiran muludan di Kampung Pangalengan. Nu kahiji abdi ijabah undangan, kadua abdi sedang ngahadiran muludan. Abdi hayang dihampura dosa, hayang diterima Islam, saroleh putra-putra abdi manfaatkeun karena abdi. Itu kula minta ka Allah. Sok ibu hayang naon? Cukup hati ibu nu terang jeung Gusti Allah, hati bapak jeung Gusti Allah hayang naon? Bakal dikabul. Cek Nawawi moal dingkekeun deui, bakal dikabul. Ya Allah Gusti, ya Allah, ibu ya Allah. Utang ya Allah. Salah kita usaha ya Allah. Anak 17 kali kerana deui ya Allah. Wali salaki ngalubuk segala mak buruk ya Allah Gusti ya. Berkah mudah ya Allah, anak mami kena belang atau muka-muka usaha anak abdi sengaya nu maju ya Allah, sing jadi tulang punggung abdi ya Allah saluran biar jauh gampang kami main anak abdi usaha ya Allah sing nu maju ya Allah bener bae benang 5 poe anak dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu bener mundur dijabah eta mah doa aya santri teh mah mamang teh emang ya lamun mama ngahadiran muludan hayang minta ilmu manfaat. Ya Allah Gusti berkah mulut Rasul abdi hadir muludan ya hayang ngiringan muludan hayang mulut kanjeng Rasul ya Allah maka abdi hayang berilmu manfaat. Amin. Pemuda engkau hayang mati ya Allah kawin ya kawin ya Allah contoh ya abdi boga makasih Dewi ya Allah. Ya Allah, si Dewi nanti dayakeun ya Allah. Abdi ibu pun bagus yang 8 ya Allah. Ya Allah. Horeng bae teh mah dukun beungeut si anu koromon horeng bae. Gusti ya Allah, abdi minta kasih Dewi ya Allah. Berkamu nanti Allah Gusti muga-muga ya Allah si Dewi dayakeun ka abdi ya Allah. Abdi mun kawin di mana geuring nangtun abdi ya Allah. Barang isuk-isuk kling bae WA. Assalamualaikum Kak Kemod. Terus Kemod saya WA. Mohon maaf ya, ini dengan siapa? Dewi Kak Kemod. Oh, Dewi, kok sinario ngawe apa sinario? Akhirnya Kak Kemod. Dulu kan Dewi hewa sama Kak Kemod. Nih, sampai widuhan 3 kali. Sampai sekarang juga hangitnya terrasakan aja. Sama Kak Kemod. Kenapa? Dulu kan Kak Kemod mau sama Dewi ditolak, diciduhin. Masya Allah, itu Kak Kemod sampai kesedih nggak diterima kan sama Dewi. Masya Allah, nggak tahu Kak Kemod, ya maafin aja ya mudah-mudahan mah. Emang dulu emang Dewi sama Kak Kemod gimana ya, lihat kayak lihat kadal aja itu hewan tuh itu rasa minta pada kadal etanya. Jadi setelah itu muludan di mana di Pangalengan itu beungeut Kak Kemod ruhai. Tek si Kemod manjur ya muludan ya. Ya kudu modal di kadukun gua dina ya. Lah jadi eta hayang naon ketika dina muludan insyaallah wallah maka dikabul ku gedena ganjaran mulud. Atuh ieu haji awal dari kenikmatan kecuali dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi teh ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ucapkan ku anjeun wahai Muhammad, bi fadlillah dengan fadlnya Allah wa bi rahmatihi dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika maka dengan sebab fadl jeung rahmat Allah falyafrahu wahai umat Islam anjeun kabeh kudu bahagi. Fa ayyu ni'matin a'zam. Deui kalimat nu gede kecuali dinaikeun jeung alam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
Terus eta naon tujuan maulid. Nah, ya kan ulah. Tasakur ka Allah. Ari hadisna dina Sahih Bukhari. Kumaha kitu? Lamma qadimal Madinah. Nah, siapa nyentak mah? Lamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah dongkap di kota Makkah hijrah ke Madinah, fawajadal Yahuda, Rasul manggil orang Yahudi umat Nabi Musa, fasa'alahu yasumuna yauma Asyura. Eta Yahudi puasa tanggal 10 bulan Muharram. Awas ya, Haji Sinin ulah nyebutkan 10 Asyura. Kalau nama gitu dak kena puasa 10 Asyura. 10 eta bahasa urang, Asyura bahasa Arab. Asyura 10 atau 10 Asyura. Nya. Jadi eta mah delantara tundun ram datake ganda radiasian eta bala gitu tundun rambutan jatake gandaria gitu bahwa jadal Yahud yasumuna yaum Asyura papanggih jeung orang Yahudi puasa 10 Muharram fasalahu ditaros ke Rasulullah man kunaon mang puasa dina poe ieu hada yaumun agraqallahu fir'auna wa najja Musa Muhammad nu mantak ieu kami puasa tanggal 10 Muharram sebab Allah geus ngerem Fir'aun di lautan Kulzum geus nyalametkeun Nabi Musa alaihi Syekh Rajib. Bere jalan jakuru awak namanya. Coba ada sepitkeun pur mau sepitkeun udah sepitkeun. Sedat euy. Selamat datang Syekh Rajib Pandi. Napasna panjang wajar mi Aceh dilawan. Hajar tundun Aceh. Awas Syekh Rajib di sini tepatnya tundun tangkok. Kasih jalan. Al-Aqah Mal-Aqah Sallallahu alaihi wasallam. Well, cenah ge. Nah, ajaran yuk kalah, gerai istirahat kalah, ya. Kabar lagi keadaan terus. Tadi jam 11 kurang 20 menit ramah. Kok ada jam 12? Iya bisa jam sebelas kan? Berarti bisa jam sebelas ya? Bisa jam 2:10 man. Benda sih mau kurang mau geus sampai geus. Akhirnya kumaha? Cek eta orang Yahudi Muhammad, kami puasa tanggal 10 Asyura. Tuai 10 Asyura pengen buat nang rumah. Kita gara-gara dengan di sini nang jadi bodoh di bawah orang jalan. Nu mantap ieu kami puasa tanggal 10 bulan Muharram. Lantaran dina poe ieu Allah geus nyalametkeun nabi kami Nabi Musa geus ngerem Fir'aun di lautan Kulzum. Wa nahnu nasumu syukron lillahi ta'ala. Nu mantap kami puasa, kami syukur ke Allah Subhanahu. Kumaha cek Nabi? Wa qala wa nahnu aula bi Musa minkum. Aku ngomong aing dong utama kita Musa. Apa artinya? Umat Nabi Musa bukan Nabi diselamatkan ku Allah. Masya Allah, tasakur ka Gusti Allah melalui puasa. Aku ngomong urang, doa ayat Nabi Musa mun eueuh kanjang. Moal ayat Nabi Musa jeung mun eueuh kanjang. Maka cek Nabi wa nahnu aula bi Musa minkum. Aing lebih utama tibatan Musa jeung dari kabehan cek Rasulullah. Rabbana karim, Masya Allah. Fayustafadu minhu fi'lu syukri, maka dialat dalil tidak ia keterangan hadis sahih
fi'lu syukri pelaksanaan syukur, wa syukru yahsulu bi anwa'il ibadah kas-sujudi wa kat-tilawah wa kas-saum wa kas-shadaqah. Tuh, pelaksanaan syukur bisa syukur para hadirin hasilnya dengan rupa-rupi warna-warni ibadah seperti sholat sunnah, seperti membaca Quran, seperti membaca salawat, seperti nyetak sedekah hartos. Nah, digedekeun ku ulama Banten mah kas-sedekah. Masya Allah, Palembang, Baros, Serang, Masya Allah. Bahkan Rangkas Bitung paling teramai dan termeriah kecamatan Gunung Kencana. Salah ini hebat naikkan mudana, Masya Allah, berkat nampu haram, segala nampu haram, ya itu nampu haram. Artinya apa? Mantak itu ke mana dia sekarang sakit keberkahan muda. Terus bakul tilu ribu hadir, tilu ribu bakul. Man sakira rata mungkin mah uhur. Dari mah bakul remek lah. Wah, itu lagu yang kiai kaji mah semacam deh. Wah, kalau potong itu bakul, bawa kaji bakul berangkatnya. Kata ayah jelas mah berdasar pertamanan bakul. Ya Allah, cek mana dia mak salah tidak terberkat mama. Ilahi beri. Dia makan bakul boleh mah. Atong pak, bakul ini langsung balik mana jauh nanti kilo lompat. Ya Allah, tinggi dua lawan. Kalau digana, biar dahar berkatnya. Wali menjelang muda sama bakul berkata Masya Allah, bakalan bagi hiji kabeh marah talai ustad baik, ustad lebih gede. Bapak lagi sakit, Masya Allah. Lalu biar dahar, cat pemajinana, udah berkat motor di mana motor? Ayo motor tinggal. Aku nama menang aku tilo. Atau balik gawe mana harus kilo-kilo lompat. Pada dia harus ngumpul dia. Iya motor saha kenapa eueuh. Lampu ajur. Plat nomor geus teu jelas. Mereka eta muka aturan berkat teh. Awas ya. Aku balik. Anak tinggalan bengke. Nah, ya. Terus eta urang udah ngayakeun muludan, naon bae Indonesia. Teruga duit ngayakeun muludan ku salat sunnah. Kumaha ngagungkeun Rasul? Niat abdi salat sunnah ngagungkeun ka Nabi abdi. Usolli sunnah tahun laki rakaat ini Allahu Akbar. Hasil. Naon dibaca? Artinya hasilnya ka haji dibalik rakaat hiji. Rakaat kedua kahpi ke buat balik udang ngempor ka haji. Teu bisa cenah eta mah ku puasa sunnah. Maka kiai baheula beula puasa itu zaman dikanu kaum korek takdir dina bulan Maulid ka Kanjeng Nabi Muhammad. Iya jalan. Kas salat sunnah, kas saum, ka qiraatul Quran. Nah, dalam kas sedekah digedekeun sabab sedekah mah nu bodoh, nu pinter, nu ieu nu itu akur bae. Bahkan sedekah mah hebat ka istimewna nu dibere atau nu mere nu dibere leuwih kaji dibere atau teu atuh batila beungeut bere ini kemarin jalan kudu alhamdulillah geus urang tujuan mun tasakur ka Allah muga-muga tasakuran urang ini ditampi ka Allah bulan barang geus datang ieu geus rajipan dina sakitu bae ti ulama muga-muga berkah Allah di bulan Ramadan tetap iman Islam panjang umur anu barokah kemarin si anu barokah anak sing saleh terus saleh insyaallah kurang sadetiasa zarah kata Rasul di Makkahul Mukarramah ka Madinatul Munawwarah sadaya maut husnul khatimah ala minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.